Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu video mangrupa tutorial cara kumaha tiasa lebet kana Google Classroom. Ku ibu tadi atos di sharekeun nya kode-kode Google Classroom. Engke copy paste kode kalayan kelasna sewang-sewangan. Misalkeun 8C. Diketik heula VWXFCHR. Sami sareng nu sanesna oge kalayan kelasna masing-masingnya, kelasna sewang-sewangan. Teras nama Google Classroom-na di-download heula tina Google Play Store atanapi tina aplikasi Play Store. Tiasa pangintennya ngadownload mah searching we dina Play Store teh Google Classroom. Download, engke bakal aya aplikasi sapertos kieu tah. Aya Classroom. Lebet tuh nya kana Classroom gitu. Tah, tos kieu pencet tanda panah anu di handap. Ieu mah tampilan anu ibu. Kumargi ibu guru jantan tampilanna kieu. Engke pamihidep mah langsung we ka dieu kana tanda panah. Teras gabung ke kelas. Lebetkeun kode anu tadi diseratkeun, anu tadi di copy. Kelas nu sewang-sewangan nya kade emot pilih lebet kanu kelas nu sanes. Engke pamitos diketik sapertosna teh kitu contohna. Klik anu di luhur gabung atos we tos gabung. Engke aya pancen mangga kerjakeun ku sewang-sewangan sapertos kitu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.